Ieu bade diedek nyaritakeun tentang pengkhianatan manusia-manusia terhadap perjanjian-perjanjian manusia di alam arwah. Dina Al-Quran dijelaskan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wallahu a'lamu bimuradihi wa'alkur. Ingat anjeun Muhammad idh akhadha rabbuka waktu ngaluarkeun pangeran anjeun Muhammad min bani adam mati bani Adam, bapak ngaluarkeun anak bapak kolot, ngaluarkeun bapak aki, ngaluarkeun bapak kolot. Akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim tina belikatna tina tonggongna. Ieu teh jadi badal min zuhurihim tina min bani Adam ngaluarkeun zurriyatihim anak incu turunan bapana ya nek mana ngaluarkeun anakna, makolot ngaluarkeun emakna, uyut ngaluarkeun nini, bao ngaluarkeun uyut, udeg-udeg ngaluarkeun bao, siur ngadengakeun galengan ka ditu beres. 7 turunan da urang sok 7 turunan ada pernah kos kitu tah. Tuh. Jangan wareng segala rupa. Nah, itu dijelaskan di Al-Quran. Ingat Muhammad, ketika anak-anak Adam teh ngaluarkeun turunan-turunan anak-anakna. Wa asyhadahum ala anfusihim. Jeung Allah geus nyaksikeun ka para turunan-turunan Kangjeng Nabi Adam ala anfusihim terhadap dirina. Ai kitu kumaha? Kieu baheula teh Gusti Allah teh ngadamel langit jeung bumi, kemudian ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, terus ngadamel seluruh anak incu Kangjeng Nabi Adam di alam arwah. Jadi kuari mah ieu teh tinggal ngalaksanakeun nu baheula geus didamel ku Gusti Allah di alam arwah teh tinggal dikaluarkeun sesuai jeung taun bulan minggu poe jeung jam detik menitna. Anu baheula nanti aya tulisanna nama jam moal kaluar kuari teh urang matak aya kuari ieu teh geus aya di alam arwah. Nu mantak ieu teh geus kanyahoan sabenerna mah kalobaanna manusia teh sabaraha jeung sabaraha deui. Kanyahoan ku saha? Ku Gusti Allah. Urang mah teu bisa nganyaho. Ngan paling ge dicaritakeun tanda-tanda tere kiamat sebab moal waka kiamat lamun roh masih keneh aya nu can turun. Kiamat teh di mana roh geus beak diturunkeun kabeh ka dunia kiamat. Satungtung roh can beak kabeh moal ka kiamat. Haji cenah kiai eta loba keneh, wallahu alam sih guna nanya ka aing tuh. Kangjeng Nabi ge teh jauh ngan ciri da hungkul wa min alamatis saah. Wa min alamatis saah, wa min alamatis saah. Deukeut ka kiamat, tanda geus deukeut ka kiamat eta, tanda geus deukeut ka kiamat eta, tanda geus deukeut. Berarti di ditu teh geus hampir seep. Stok ruh teh geus terebeak. Di antarana wa min alamati saah, ina ciri kiamat kasratu waladiz zina, loba anak zina, ambalaya. Stereh berarti kuaris ambalaya zina. Di pakotaan teh dipresentasekeun 60% zararina, 40% teu. Ieu kan ngeri urang ieu. Perzinahan komo geus aya HP mah. Perzinahan teh geus sejaritakeun anak. Jeung salaki di luar jeung salaki ka kantor nyana ngebel batur teh data masuk ka beres. Masyaallah. Geus puguh karyawan. Tasa karyawan kos itu teman-teman geus cocodot bikang jeung lalakina. Ieu permainan jelema gede lain lalagaan di kantor salakina di imah. Kumaha? Nu kakula ceurik bae ge aya.
langsung ieu mah cari. Kiai, bagaimana saya tobat saya? Sekarang saya usia udah hampir tua. Emang kenapa? Ketika suami saya ke kantor PNS jana teh, kemudian saya ngebel, bahkan di antara aya kiaian. Aya kiaian tah. Kula nya murid kakul wau deh ka kiai. Wau kula ka kiai mah lebih jakun mah rahasia lain cara dipendi lain. Rahasia. Siapa-siapa? Si anu. Aya kiai si anu. Belah mana orang kaler nyaho kula. Entak mun kuari ka kabring aing nyaho kartuna sia. Aing hirup keneh kuari hirup keneh. Pengakuannya anak. Aya gambar. Masya Allah. Nyana ku hayang-hayangna tobat tuntun saya cek yana teh. Beginilah kehidupan saya. Salakina di kantor. Kelas deh. Dan lain-lain sebagainya. Tah eta kan kahirupannya anak bae kos kitu. Aju kiaina bae kos kitu. Kiai nu lain cenah ku atuh wallahu alam kiai nu lain mah eta mah kos kitu bae pokona. Ya meureun lain saurang nu kitu teh kan meureun. Atuh meureun termasuk kiai sia mah kos kitu ka aing goblok. Tuh. Masya Allah. Iya geus ku baca carita HP emang kumaha gitu. Cok carita HP. Tah HP Haji Pende bukaan coba ge. Coba buka. Ji atuh pertama doang Quran. Aya ihyaan sagal ihya bo mantap jasa rek. Pengajian aya, pengajian kula aya kabeh tek aya kabeh. Kabelah dieuna maca seh nyana aya, nu nyana doang nu batur mah aja. Maksudna ku batur mah teu ku nyana bae ku sorangan tek. Kabelah dieuna foto-foto luar negeri. Kabelah dieuna foto nu teu waraun padahal. Kabelah dieuna ieu naon ieu? Hehe. Ya unyilan tolol. Masya Allah. Si hade. Hal selain lalagan. Nah, wa ashhaduhum ala anfusih. Dikaluarkeun ku Gusti Allah mimiti ngadamel Kangjeng Nabi Adam. Sanggeus ngadamel Kangjeng Nabi Adam. Innallaha khalaqa Adam. Sanjana Allah ngadamel Kangjeng Nabi Adam. Wa masaha ala dhahrihi diusap ku Gusti Allah. Ulah nyaritakeun kumaha ngusapna ieu mah carita hadis we tafwid ka Gusti Allah. Usapan Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah. Allah mah mukhalafal lil hawadis. Maka keluarlah turunan Kangjeng Nabi Adam. Keluar. Set wa amila bi amali ahlil jannah. Begitu keluar wastamalahu gitu. Begitu keluar wastamalahu gugus ya Allah dijadikeun pagaweanana min ahlil jannah ahli surga. Oh buah wastamalahu bi amali ya maluna bi amalil ahlil jannah. Keluar. Oh, ieu turunan Kangjeng Nabi Adam anu ahli surga. Ya Allah. Diusap deui ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Adam tonggongna set keluar deui. Wa masaha zahrahu keluar. Sak begitu keluar. Ieu mah min ahlin nar. Wa amila bi amali ahlin nar. Jana ngamalkeun anak teh pagawean ahli neraka bae. Ieu lah nu bakal jadi ahli neraka. Dua diusap ku Gusti Allah 2 kali keluar. Tah di dinya diasupkeun deui ku Gusti Allah. Kebelikat Kangjeng Nabi Adam. Plek. Tinggal diturunkeun ku Gusti Allah. Dimulai Kangjeng Nabi Adam terus ka pamajikanna Siti Hawa. Keluar putra-putra Kangjeng Nabi Adam. Tidinya ti putra-putrana keluar deui. Dihiji geus dihijikeun disulbi Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ieu ayatna. Masyaallah. Tah ieu mah di alam arwah teh Kangjeng Nabi Adam didamel. Sageus didamel diusap. Keluarlah. Ieu bakal jadi ahli surga. Diusap deui keluar. Turunan Kangjeng Nabi Adam nu bakal jadi ahli neraka. Kemudian ku Gusti Allah dipersaksikan baheula di alam arwah cek Gusti Allah alastu bi rabbikum. Hai arwah, lain tah kaula teh pangeran aranjeun kabeh? Abeh arwah ngajawab qul bala syahidna sumun anta rabbuna
Gusti teh pangeran kami sadaya syahidna bidzalik abdi nyaksian kabeh eta teh geus iman kabeh ka Gusti Allah di alam arwah mah ya Allah ya Rabb anu teu percaya ka Gusti Allah di alam arwah mah ieu lah ngaranna fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap orang dilahirkan sesuai jeung fitrahna suci kabeh ge sebab di alam arwah mah kabeh nyaksian qalu syahid kabeh syahidna anta rabbuna masyaallah ieu teh dipertanyakeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi ku para sahabat tentang kaluarna arwah ditonggong Kangjeng Nabi Adam teh di mana eta kaluarna sahabat naroskeun ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi dijawab ieu teh kaluarna dikaluarkeun teh di India di gunung ketika Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di dinyalah arwah dikaluarkeun kabeh datang ka kiamat arwah dikaluarkeun kabeh dihitob ku Gusti Allah cik sakaol deui Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu nuku urang dibaca ye dina Jalalain ieu teh aya di dinya teh Bina'man kampung Na'man di Arpah tah nuku urang dibaca ieu kitab ieu teh ieu hasil daripada pertanyaan sahabat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah dijelas-jelaskan dengan Jalalain mah singkat jasa hartina naon kitu ngaranna sikat dijelaskan di bi an akhraja ba'duhum min sulbi ba'din min sulbi Adam nasalan ba'da nasalin kadahu ma yatawalladuna kadzarbi na'man yauma arbata seperti sireum laletik anu kaluar gumpalanana urang mun neuleuh sireum teh putih haju kalaluar sabaraha juta sireum dibayangkeun gitu di mana ye bina mana yauma arpata di kampung Na'man dina poe Arpah tah ieu teh ti hadis Kangjeng Nabi urang kampung Na'man yauma Arpah jurang ieu Arpah ieu Muzdalifah ieu Mina tah di dieu tah ayana tah ieu ngaranna kampung Na'man Kangjeng Nabi di alam arwah dipanggil ka dinya tek setelah dipanggil diusap ku Gusti Allah set keluarlah arwah diusap deui keluarlah arwah percis ku sireum nu laletik teh seluruh arwah geus keluar ka dunia geus di kampung Na'man tek dihitob ku Gusti Allah cek Gusti Allah alastu birabbikum lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh qalu cak arwah kabeh bala syahid geus aya pengakuan arwah-arwah teh diasupkeun deui ku Gusti Allah ka sulbi Kangjeng Nabi Adam alaihissalam secara teratur mimiti ahli sorga kedua ahli neraka geus aya kabeh ditonggong Kangjeng Nabi Adam tinggal dikaluarkeun sesuai jeung waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah kalaluar mata urang ulah bingung kuari ayana gerakan-gerakan teroris ayana gerakan-gerakan Wahabi ayana gerakan-gerakan Yahudi ayana gerakan-gerakan Nasrani kabeh geus aya di Lauhil Mahfuz cuman urang mah ulah eureun berjuang doang terus bae menang jeung teu menang nama menang jeung elehna lain urusan urang sebab geus aya di Lauhil Mahfuzna tahun sekian bulan sekian dan lain sebagainya teh kuari seperti ieu teh geus aya tulisanana kabeh presidenna bakal Jokowi wakilna bakal Yusuf Kalla kemudian gubernur Jakarta terus geus aya. Nah, Bupati Tangerang kitu Zaki Iskandar, Ismail Iskandar geus aya dan lain semua geus aya. Urangna geus aya. Geus kabeh ge. Ngan harita diusap ku Gusti Allah set keluar ahli jannah bi amali ahli jannah ya'malun.
bakal ngamal ieu mah ku amal-amal ahli sorga nu mantak urang neuli jelema asal syahadat daek salat daek gaji geus sorga tah guys. Sebab di ditu nage bi amalin ya'malun bi amali ahli jannah ya'malun. Nyana teh bakalna salila di dunia ieu teh resep jasa ka pagawean ahli sorga. Asal nyana syahadat, salat, ngaji, geus aya tanda-tanda sorga. Ieu bangsa di sorga ieu kabeh. Kela ulah kamin gitu. Geus pede bae. Nomor kadua nu dikaluarkeun ku Gusti Allah ya tonggong Kangjeng Nabi Adam teh ieu adalah ahli nar bi amali ahli nari amalun nyana ngamalkeun ahli neraka bae kajen teuing ku kumaha ge nyana teh dititah salat teu daek bae dititah ngaji embung bae mabok daek bae zina terus bae paling terus bae kita ulah korupsi ge korupsi bae ieu pagawean ahli neraka ku pagawean etalah urang bisa nangtukeun ieu mah sorga ieu mah neraka ieu mah sorga ieu mah neraka sebab kos kitu baheulana adapun hakikatna sorga jeung neraka hanya Allah nu uninga cuman urang nyaho teh keterangan hadis di Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusap keluar ialah cak Gusti Allah arwah ahli surga bi amali ahli jannah ya'malun bakal nyana magawe kana pagawean ahli surga urang lamun geus boga anak daek salat daek ngaji geus aman lamun boga anak ditah ngaji teu daek bae salat kararese jasa mabok terus bae urang rada prihatin wah ulah-ulah ieu nu dicaritakeun ieu komo datang ke belah ditu nama kafir man naudzubillah min zalik wa min zalik masyaallah karim nu mantak terus bae moal eureun-eureun Yahudi mah terus bae moal eureun Nasrani terus bae moal eureun-eureun yakni kafir moal eureun-eureun Islam terus kafir terus perseteruan teh lain lalagaan terus bae kuari kedahsat-dahsatna perseteruan kuari lain lalagaan setelah Irak kemudian kabelah dieuna kuari kitu Suriah terus Yaman dibom Turki kuari merajalela dah Eropa geus diancam Indonesia geus termasuk dardu Mekah ge diancam sarua bae ISIS lain lalagaan ISIS anu keur dicaritakeun buatan saya ISIS teh wah ieu mah mujahidin buatan saya teh ISIS wah ieu teh buatan kafir buatan saya mujahidin wah buatan Yahudi buatan saya teh wah buatan Amerika kabeh can anu jelas rencana anu jelas ISIS teh ieu teh buatan sa kakara kejelasanana rada kejelasanana ti minggu-minggu ieu bulan-bulan ieu bulan Ramadan kejelasanana rada jelas etik bahwa ISIS adalah buatan Amerika. Ti saya pengakuan dari istri Bill Clinton. Istri Bill Clinton menyatakan bahwa ISIS adalah buatan Amerika. Nyana urang Amerika, nyahoan nyana. Nyana moal pati-pati ngarangkum jeung ngomong, nyieun buku lamun nyana teh nyaho. Hanya kakara rada jelas teh ti pamajikan Bill Clinton menyatakan ISIS adalah buatan Amerika. Rada tah tiba heula ge urang geus nyangkai rada asana Amerika. Tetapi gerakan-gerakan ISIS teh menganehkan. Ongko buatan Amerika tapi Amerika sorangan dek diancam ku ISIS. Nu mantak pamajikan Bill Clinton ngomong ini Amerika juga terancam oleh ISIS. Atuh sia teh aku naon nyeun ISIS atuh deui. Kuari Eropa teh datur. Urang teh nyaho kuari lamun di majelis ieu aya ISIS urang teh nyaho. Teh nyaho kan? Banu janggotan ISIS. Teh nyaho. ISIS kan geus kitu kan. Teh nyaho urang. Ayeuna diriungan di MPR teh nyaho bahwa di dinya aya ISIS wallahu alam di DPR ngariung buat saha nu nyaho di dinya aya ISIS. Teu nyaho urang di lingkungan di pasar teu nyaho aya ISIS di masjid teu nyaho aya ISIS. Lamun di Moskow aya seorang imam tewak keur salat ISIS kan salat berarti kan ISIS salat selesai salat imam dicekal tembak ceger bae kan kuari kan jadi masalah. Di India sabaraha kiai sabaraha pejuang ISIS datang babarengan ngaji tembak
geus pugu di kafir-kafir mah, di polisi, di kedutaan Amerika, tur paeh lain saeutik. Ieu kapan di luar aturan. Amerika ge lain kitu heuy. Cakena lain kitu sia ieu nangieun aing teu. Geus pokona mah aing mah dibentuk geus deuk darur aing wae. Bingung kan hari Amerika. Kepala ISIS teh, ketua ISIS teh kujana tewak. Selesai cek jana teh ieu. Muncul deui ketua ISIS, kos mujahidin. Mujahidin makan jelas perang jana jeung Amerika. Ya nama memang bertekad selama hidup ini adalah perang, hidup untuk perang, titik, beres, boga anak lalaki seserian ya nama dididik perang mujahidin, nges merambah mujahidin kemana-mana. Emang di Indonesia mujahidin, emang di Malaysia mujahidin, emang di Thailand mujahidin, ambalaya. Ketika orang ingat poso, kiai ustad di pencitan set diragaji set anu teu nyeri coba umat Islam sadunya. Nyahoeun kabeh, urang-urang Indonesia nyaho kabeh. NU dekat itu dilarang. Komo NU mah emang geus aya di pamarentah. FPI dekat itu dilarang, kabeh dekat itu dilarang. Kesulitan sedangkan unggal poe bergelimpangan puluhan ratusan umat Islam di poso teh. Kunaon cah? Mujahid fisabilillah asup kadinya. Aduh hantem jeung nyana. Polisi tinggal polisi deh. Tentara tinggal tentara. Aku tandingannya cak mujahid fisabilillah. Kristen mana tembak, wah, itu bisa ditembak, make, nangkap, ayo set, aduh terus, eureun kan, urang teu ngadengekan di poso teh aya sesuatu, mujahid muncul kadinya di Afghanistan, tapi KTP-na urang gelam, mujahid bisa. Di Afghanistan bener lain lalagaan tapi KTP-na Cikupa, tapi KTP-na Serang. Tapi KTP-na je bingung kan orang Indonesia ge begitu ditinggali ku Intel je mah KTP-na orang Indonesia padahal mujahid fisabilillah, membingungkan. Tetapi reda kan tanpa nyana terus bergelimpangan. Mungkin terus ka dieu. Maluku kunyana kapan geus diaku tetapi aya mujahid fisabilillah. Ayo sia sabaraha jenderal, sabaraha tentara, sabaraha polisi anu ngamankeun tembak bae ku mujahid fisabilillah. Sebab ieu nu ngacokeun cek jana teh aman ku hari alhamdulillah. Bari geus puluhan mungkin ratusan tentara ngadu jeung mujahid fisabilillah. Di satu sisi urang embung aya mujahid fisabilillah di dinya sebab negara urang aman. Di urang aman aya di poso. Urang dekat itu temenang FPI dekat itu temenang berbagai kegiatan Banten bae Banten nyaho menang nyaho eleh dekat itu. Awas dia ku ngaing, wai ngaingna mau gede. Tapi kan teu meunang, tapi ulah dikira Banten teh dunia asupna ulah lalagaan. Dunia orang Belanda lebih akrab dengan Banten dibanding dengan Jakarta. Tenaran Banten dibandingkan jeung Indonesia. Keur kula ka Belanda ge heran. Tuh, memang wah bae. Banten mah boga sejarah, masya Allah. Turun ti Afghanistan ka dieu, turun ti Uzbekistan ka dieu, turun ti Yaman ka dieu, Banten. Timbul Wali Sanga, urang ditu turun teh di Banten, turun teh di Ampel, turun di Cirebon. Lebih tenar Banten, lebih tenar Surabaya, lebih tenar Cirebon dibanding jeung Jakarta. Tenar ulah dikira Banten teh urang Banten mah teu salat dia teu terang ditambah. Salat mah kajeun teh mah urusan aing jeung Allah cakena teh mah. Tapi urusan ditembak aing jeung sia. Tolol urang Banten mah goblok. Aya perhitungan, diperhitungkeun Banten. Mantak lamun pemimpin geus loba urang Banten mulai perang. Kolot baheula. Hiji dongengna lamun pulau Cangkir geus rata, geus teu jadi pulau deui. Sing hade tere. Nomor kedua loba pemimpin urang Banten, sing hade. Sing hade perang geus darareukeut. Ya. Nu geus kawin mah deres dunjang. Tah, ieu. Ya, masyaallah. Taya dunia. Iya kuari teh urang lamun nyaritakeun ISIS asa sararieun, tapi di sisi lain mun eueuh ISIS kafir merajalela.
Urang lamun diaritakeun teroris aing sararieun amat aya teroris. Mujahidin kos-kos kitu amat sih nyieunkeun tanpa mujahid poso terus-terusan. Keur carita di urang bae dunia. Cerita dunia terus-terusan Amerika, terus-terusan Yahudi, tapi ku mujahid. Sieun Yahudi sieun nya nama bisa nyieun senjata sorangan. Ditembak deuk ngebul, pae. Atuh aya mah pae sia mah yang gula pae burung. Hai biasa. Tetapi ku hari kapan hutang Amerika geus gede jasa urang ngalawan mujahid fisabilillah. Gede nya nama bisa nyieun sorangan teu ye. Cepet jasa deui nyieunna tetep jadi. Geus beakeun tetep jadi. Di luar konstatif, di luar akal urang. Urang lamun nyaritakeun kos kitu urang inget masa kemerdekaan urang ngalawan penjajah. Lamun batu jadi bom, kuari di mujahid fisabilillah. Nya nama kieu nya kelan batu we kitu. Tiupan batu. Tiup. Mama dia mah geus aneh. Nah, batu ditiupan gitu sakiana teh. Nanaonan. Mama dia makan kos gitu bae. Aja sejarah menyatakan di Indonesia batu jadi bom. Kacang jadi bom. Di urang mah teh kiai teh eta kiai anu ngawiridna ahli Allah seserian mah sia make kacang batu. Mendingan kacang cenah teh. Mendingan batu. Kacang mah dahareun ulah dijadikeun bom. Batu bae. Kacang mah ngeunaheun. Jadi lamun di bom teh lamun bomeun di dahar. Nya kiai jeung kiai ribut teh seserian lalagaan eta kos kitu. Nah, mending kacang, ieu mending batu, ieu mending kacang, mending batu. Batu mah ulah dipake kos kitu teh mah jang jalan cek cenah teh. Mending kacang cek cenah. Tuh kacang mah jang dahar ulah pake bom. Tah, ai urang mah pan teu jangan naon tinggal jegur bae. Nyana mah ngarobrol. Kan jelas. Emang kumaha sih kiai bisa kos kitu? Ye, dengekeun ye. Ieu batu. Ku ahlina. Nyana kan terus-terusan tadarruk ka Gusti Allah. Bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau mali teruskeun wae. Asusia direkam pan aing. Aja sia nurutan aing. Engke jadi bom deui. Tiupkeun. Mun tiupna ge kitu pan. Eta kapan malaikat mau asup ka dinya. Tiup coba ku Haji Pendi. Jurig kan masukna. Jurig masukna. Kumaha tiupanana, ieu malaikat asup. Pan urang bae ge kos kieu teh. Ieu kapan kaambekan ku malaikat. Kan malaikat aya di urang teh. Ieu dihuntu urang malaikat di mata malaikat diceri malaikat kabengan nu jelas. Ieu teh Raqib Atid kan malaikat. Kan malaikat teh ngambe kana napas urang. Ketika napas urang ka Allah seungit. Ketika orang napas orang Quran seungit, sholawat seungit, malaikat seungit. Maka ngajakan baturna ieu seungit ye, kan gitu. Malaikat teh akan ngambe. Urang ulah-ulah babacaan maca kitab kos kieu. Kan malaikat teh ngambe asal lillah. Tapi lamun teu lillah sanajan Quran nu dibacana, malaikat kararieu. Pau cek. Pau. Bebeja ulah ka dieu urang. Bau wae teu kuat lamun lain tugas ti Allah mah teu kuat. Bahasa Kiai Golkar bau. Siapa ai dibejaan sok ka aing kus kitu jasa. Baueun malaikat teh set. Rencana urang, niat urang penting. Urang teh mudah-mudahan Gusti ngahudangkeun abdi jam 2 abdi deuk tahajud. Seungit ka ambek ku malaikat seungit. Seungit rencana eta teh seungit ka ambek seungit amat budak. Kakarak niat doang azam deuk tahajud geus seungit. Gusti Allah nagung. Penting mudah-mudahan diberi sepi abdi nyokot kotok tetangga. Malaikat geus kieu bae bau jeung tolol da sacekeun. Tolol da sajeut. Balik tah, ieu supaya ka harti. Supaya ka harti tah eta teh malaikat eta kos kitu aya di mana bae. Nah, kuari ku ahli Allah, geus terus bae ka Allah. Nyana teh kapan terus bae dilingkung ku malaikat. Malaikat nuturkeun, nurutkan ka nyana sesuai jeung perintah Allah. Batu tiupkeun. Aya malaikatan sesuai jeung maksud urang cek malaikat kumaha ieu jadikeun bom malaikat ngajegur nu matak ieu tah di luar dugaan kapan di luar dugaan kumaha sapira tanaga aki-aki tah
tapi kok kenceng atau lain jana malaikat hiber set sapira tanaga aki-aki atuh mantas ngabalangkeun teu kudu ngajegur paeh ti heula nya nama atuh. Assalamualaikum. Mantak ditiupkeun kana cai aya malaikat nu milu ka dinya Masya Allah mantak sok heran ge heran kok aya jelema ngaleh-leh bae kan ieu na set benta si operasi caian we geus ka dokter deui ya dokter ge geus embungeun asal aya nyana bae si eta deui teu cager cak dokter teh geus beak asal dokter geus hese we ka kiai kan kiai mah make kokoset bae ieu kunyana ge aya kiai cenah geus ka dokter geus teu cager-cager cenah ieu ngaleh-leh bae urut operasi na di hidung kok garing nyana ge bingungeun urang Jakarta ku obat teu cager-cager kok ku cai cager aya naonan eta cai malaikat didinya anu ngusapan jerona se minta cai coba ka Haji Pendi wow nu tadi nangan ngaleh-leh doang aya bilatungan ulah sabarangan satuap tiup lah sih ada mesti jadi bilatung bahaya. Nah, ya cerita kemana sih cerita arwah kita di kampung Naman terus diasup-asupkeun deui ku Gusti Allah ieu ahli surga diasupkeun set ya ahli neraka diasupkeun deui engke dikaluarkeun set tah waktu Allah ngakhitab alastu bi rabbikum roh geus dikaluarkeun ka dunya roh geus dikaluarkeun di lembah Na'man yauma Arfah nah atawa di India. Nah ieu teh diasupkeun deui set ku ari turun sesuai ejeung baheula nu mantap ku Gusti Allah yen udah dipertayakeun Gusti kapan eta di alam arwah teh ketika Gusti ngakhitab ku alastu bi rabbikum teh kapan arwah teh ngomong bala syahidna kabeh ge iman kapan tadi cek Kangjeng Nabi nyaritakeun Kangjeng Nabi ti Gusti Allah waktu dikaluarkeun teh ieu teh ala arwah teh arwah ahli surga ieu waktu dikaluarkeun teh arwah ahli neraka kunaon barang dihitob ahli surga jeung ahli neraka kabeh ngaku begitu ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kunaon eta Kangjeng pada ahli neraka kok bala syahidna cek Kangjeng Nabi ahli surga mah begitu Allah ngahitob neuleuh ka Gusti Allah ngajawab qalu bala syahidna eta teh dengan hati anu lemah lembut lantaran aya rahmat Allah. Ari ahli neraka mah begitu neuleuh Allah teh ya teu percaya ka Allah ngan sieun ka Allah di alam arwah nyana geus teu percaya ka Allah padahal mah nangieun Allah ngan kulantaran Allah mau buagah nyana sieun geus dihareupeun Allah maca begitu ditanya alastu birabbikum nyana ku sieun doang ka Allah bala syahidna sieun doang padahal mah teu iman. Mentak datang ke kuaris terus gitu. Masya Allah karim. Ieu mah hanya carita asalna urang mah tinggal bersyukur bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang dijadikeun ahli tanda ahli surgana urang geus aya syahadat, kemudian urang ibadah salat, puasa, zakat bahkan haji. Kemudian urang ngaji eta teh tadi teh bi amali ahlil jannah ya'maluna tanda bakal ahli surga. Numantaki Gusti Allah ngaisyadkeun wa asyhadahum ala anfusihim maksudna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin engke kan kiamat sanggeusna kiamat engke urang kumpul kabeh di mahsyar sanggeusna kumpul di mahsyar teh kapan bakal dihisab saurang-saurang anu syahadatna akur jeung syahadat baheula bala syahidna ku ari nanya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar
Rasulullah salat puasa zakat haji terus gak bener atuh di akhiratna surga eta kabeh kafir Yahudi Nasrani Hindu Buddha munafik musyrikin lu ka salarga kabeh nyana kapan ieu hiri kok itu mah ka salarga ai kami teh tah ieu cak Gusti Allah antakulu yaumal qiyamah supaya la yakulu atau la takulu supaya ieu jelema-jelema anu pinarakeun tengke di akhirat ulah ngomong yaumal kiamati di poe kiamat ulah ngomong inna kunna an hadza ghafilin begitu nareuleuh jelema digiring ka sorga timbang sorga aya anu teu dihisab di breng ka sorga ai manehanana geus disadiakeun neraka nah begitu dek ka neraka nyana embung ulah datang ka embung cak Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus syahadah kabeh bala syahid di yaumul kiamah ulah ngaromong deui nyana bahwa deh kami teh inna kami kabehan kuna an hadza ghafilin kami teh poho tina nauhidkeun ka Allah sehingga kami teu nyaho sugan teh mah pangeran teh lain Allah horeng Allah tanyana cuci tangan Gusti kami teh poho ulah datang ka ngomong gitu sia sebab aing geus ngutus rasul aing geus ngutus rasul syahadat sia waktu keur di alam arwah ku aing geus diutus rasul Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun terus datang ka Kangjeng Nabi Ismail terus datang Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang beusi sia ngomong gopil engke di yaumul kiamah aing geus kutus Kangjeng Nabi aing geus kutus rasul aing gopil sia cak Gusti Allah artina eta para kafirin teh Yahudi munafikin Nasrani kabeh ngomong Gusti kami teh ulah disiksa tuh lantaran inna kullan hadza ghafilin kami teh pohoan tina nauhidkeun ka Gusti syahadah kami waktu di alam arwah ku kami teh dipetakeun waktu di alam dunia poho cak Gusti Allah emang aing teu ngirim nabi. Ayo jawab sia. Nabi teh geus paeh Gusti geus maot Nabi Muhammad kami mah geus teu aya nabi. Emang aing teu ngutus para mazhab. Kami mah lain di zaman eta Gusti tahun 2015. Aing emang teu ngutus Haji Pudoli. Cicingnyana. Kapirin. Kulanya gaji podalingannya nama cara mana sok yang dibayar baik. Urusan bayaran sama lain deui cakap bisa Allah tama. Urusan lain deui tama urusan nyana tama. Tapi kan caritana bener kan? Bener sih cenah. Iya utusan-utusan lain lalagaan ku ari brong di Pandeglang sabaraha kiai, di Serang sabaraha kiai, Tangerang sabaraha kiai, di Jakarta ge sabaraha kiai. Kadege ku sia tiap zaman aing ngutus penerus Nabi aing warasatul anbiya. Henteu kunaon sia henteu? Eueuh di HP. Sia sok nonton TV teu? Osok. Aya saha di TV? Aya Ibu Dedeh. Tuh sia. Eta ge utusan aing. Mana Ibu Dedehna? Nyana keur ka neraka sakedeung. utusan Gusti Allah tah cak Gusti Allah aing pan geus ngomong ka sia di alam arwah kuari di alam dunia syahadat sia kudu dilanjut di dunia kok sia gopil abdi mah lain zaman Kangjeng Nabi Muhammad apan aing geus ngutus warasatul anbiya unggal daerah aya sia kok teu mireun hayo deuk kumaha deui teu bisa kumaha wau sia jeung kiai anu nyaho sok balanja ka kula material baheula malah boga hutang keneh da kiai ka kula sial teh kiai goblok boga hutang keneh ka material urang ka bangun majelis aduh tah
Iya. Kiai besok derek ngahutang derek mayar tolol tak kiai. Di itu di Lampung lain di dieu. Tah ieu. Geus teu bisa kukumaha, teu bisa ngomong. Nah nu mantap, ieu teh isyada Allah taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ulah sampikeun ka ngomong kula poho Gusti sampikeun ka abdi henteu percaya ka Gusti ulah datang ka ngomong kitu aing geus nyieun utusan-utusan di setiap zaman terus pahir muncul ieu pahir muncul ieu pahir muncul ieu ayo sia tuh cenah teh mah kiaina teh bener deuk bener deuk teu bener teh urusan kiai tapi ngomongna mapan Muhammad bener teu heuh sih mantap ge sia teh urusan kiai mah teh urusan aing geus mah teh can ka neraka moal kebal nya mah geus lah pokona tapi sia masih teu iman ieu tah ayo cok teu bisa ngomong kumaha kahiji nomor kadua ayaqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa taqulu wallahu a'lam